Kenal lo. Jika ada si Uai ka dieu cenah ngomong nama tuh ka teuing. Heh, si Uai ka dieu. Heeh. Heeh, tah urang terek curhat ka dieu sabenerna mah. Kalau kasih Uai urang teh. Sok naon? Sok ngagawean urang, aing geus pusing. Kemarin itu pernah tuh lain ngalelewe urang ge sarua. Keheul, sekolah aing kasih Uai tah. Heueuh, kumaha carana nya euy ngagawean si Uai? Ieu padaina teh ka dieu nya. Heeh. Ting keur mana keneh ayeuna teh nya. Engke kumaha suguhan kopi. Tah kopina make uyah, karep teh teuing ku aek di uyahan sakumaha ge kali-kali. Ngarek kitu aja sih. Wah, mah kopi hideung. bener. Heeh, kopi hideung ka resepna. Kalau kata gitu mah, orang ngerek ngadi tuh lah. Heuh, siap. Kebejan masih banyak. Aduh, aing rek digarawean ku si Selun. Awas ya. Lun, ayo ah. Ike heula atuh ih. Iya dah. Panas keneh. Bisi Mobilnya. bisa kabur hujan. Moal. Adieu. Ya. Bisa kabur hujan urul lah. Pang mawakeun kopi. Panggilkeun kopi keur si Uwa. Ladakan kedeu. Kela sagedeungnya, Pak. Ngopi heula. Lah, aing bisa kabur hujan euy. Moal. Ya, kopi. Wah, ngopi heula nya. Sok atuh di aya mah. Kuat hideung. Tan si Uwa nu hideung. Ayeuna mah geus tarakan hideung ayeuna mah. Ayeuna mah tar resep kopi kitu lah, ulah mah ayeuna mah tarakan hideung geus tara ayeuna mah. Sok kana beuteung hideung mah sok kana paru-paru. Ya tuh. Ya itu ieu we lah. Nu kitu leuwih seukeut. Wah, nu kieu mah, ulah mah kasep nu kieu mah. Oh, kumaha? Wah, kone. Nu kitu mah ulah mah tara sok kana beuteung nu kieu we. Enak ya mah, enjak atuh nginum. Kopi. Minum. Minum. Eta minum. Ngagawean.